Maruli ya, Maruli. Ah. Ayah kayak jamu. Alhamdulillah sakit aing teh. Kita beli kajian warung. Sakit aing modal ngejualan tangka. Mangga ku aing kayuna dijual-jualan tekan modal. Gawir RT ku aing dijualan. Beli aing modal. Aya tuh agar mareli meni wayak aing can aing liwat buat acan. Oh no. Aing tah halu ge meni geus sagede kieu. Ba, dagang ba. PPKM naon jualan. Parabot banyak jualan. Enak kan dapur. Keisukan mah aing kembang tahu yang ngajualan kembang tahu paling goreng. Dan we apa yang ini hara resek aing PPKM pelan-pelan dari paraehan tuh kan mah kupa paraehan. Ini hara resek aduh aing mah bang asap we yang 50.000 ge mungkin para rusing. Doang aku ngomong-ngomong punten siapa. Gararing kita menipis aralus tetakalan menipis gara rundul paling dikerokan menipisin jaret wae menipis tagengar ya aing mah togel unggal paling tekan meunah ya kayak ini modal-modal aja nanya ieu dagang ieu menipis di rumah wah eureun acan lihat tuh geram mareli. Padahal mah gede banget sakit gitu. Kamar mah keur mimiti meni pinu di gurumut. Oh budak lain ku lalu. Ancan budak ancan. Sama sugan kumaha cenah ulah barang balik di si ijo cenah. Gitu. Padahal ngeuna aya buatan aing mah. Sarardi Tuh aing mah sugan we atuh nyerah keuding aya ngaborong gitu tah. Ngaborong acan. Bagaimana jawar menggis dalam tuh kesalabatan tuturus udah batur mah renang bangsos aing mah henteu padahal aing sarua aing ge balaksa dibayangkeun itu bang 2.000 ke mun eueuh nu liwat hidup aing kudu jadi 1.000 atuh aing modal aing ka mana. Atuh Bapak RT, unte bere-bere bansos, atuh ini data, atuh Memang rese, aing mah pede. Urang hirup susah teh. KM, apa susah dua aing unggal pengen ngadaran tomat, tenggeureuh. Aing mah ribu siti. Budak kecil lumayan lah. Kedeung urang kedeung. Lumayan ieu, aya hiji budak ieu. Kurang gilinding kemakan dong digeprek apa digulung. Oh alhamdulillah Gusti yang PPKM teh menang 5.000. Oh no geus ya bantuan tong salah kita gablek aing kieu we ngageprekan es teu isukan ngageprekan Alhamdulillah atuh aya bos lewat atuh ka dieu ngaborong make mobil naon ge atuh ieu mah meuli eueuh pisan. Alhamdulillah aing teu bisa ngeun es nage ka aja.
beli naon ya? Ikan. Aduh. Ada ulangan ya. Ayo. Manaon? Hah? Manaon? Iya, ayam bae lain. Hai, lu balap tai kotok malu lu. Mana? Iya. Iya mah kucing dua. Ayo iya 2000-an. 2000-an kita hiji. Misalnya baraha. Misalnya baraha. Iya mah ayam pae. Balapan. Udah kecep. Ya, naosna. Tuh panglari ya. Guys. Beli naon? Beli bakso jeung ketoprak. Bakso ketoprak kayak 2000. Esi mau Aisyah teneman. Ye. Aya ke jamur ieu mah ye. Tah kan kemana tah? Oh nya 2000. Nah ya wo bakso. Ye. Nya geus teh beli minuman lah. Minum naon? Minum naon we? Yang geus jamur tong didar balikan teh dia. Ya aya minum naon? Es Rasa beri eta. beri. Oh eta. Mecinan tong. Tong, asin. Yuk, hayam digeprek lain. Tinjuan. Kamu emang hayang? Hayam. Bodong. Hayang digeprek apa yang ditinju? Digeprek. Digeprek. Gula tuh. Coklat. Tuh. Kok minumannya? Emang geus diinum can. Ya. Tuh bro gerak kenyot. Ya, gerak kenyot. Ah, tuh, kenyot. Ya, bro. Pahit banget sih. Kayak kurang bejakan ke bapak orang sih ya. Lah aing bapak sia goblok. Tong balik deh ah. Siapa rewel? Makan. Rewel banget detik dia. San mamagahan meureun. Segala hayam yang baso aing teu dagang hayam. Geprek segala yang ketoprak segala yang baso. Nya makan tuh tadi tuh ka pasar yang baso. Ngunah sasi jelema teh liwat ah teh. Wara rauh. Tadi nah meuli es mana budakna. Leungit budak. Lewat jalan di mata ame sakritik ke kudu bebe jakak kolotna goblok. Dapot. Oh, ini lupa budak. Budak teh mun datang. Ada bawang ke? Kacang cabe. Ari sia. Emang sia teu bisa maca aing mah jualan dengkul. Kita mah mau hutang. Geus makan. Segala cabe-cabe kita tanyakeun. Kita bisa maca. Goblok. Nyaho aing jualan ayam geprek jeung jamur nanyakeun cabe. Ya tuh jelema teu. Tuh. Geus. Iya hayam paya apa hayam hirup eta? Turun heula we atuh. Ini galak banget, kurang bejakan sih sama bapak urang. Mana bapak dia? Ngarep naon? Lah saya naon? Makan. Ulah
beja ke aing nutup warung aing. Pak, Ijut galak. Galak banget. Omelan tuh Ijut, kau bapak Ijut jualan kayak pae. Di mana? Tuh, Ayo. omelan yuk. Ayo domelan samperkeun. Kedengelan pakaian heula. Mandi segala. Warungnya tuh. Itu tak. Oh no. Galak banget tadi. Hari lain maneh naon anak orang domelan. Abusut. Kayak Shit, kenal. kan gara-gara SD amis ke mulai diomelan. Udah ke Bekasinya. Mandi mah biasanya palu diketokeun ka banget si ayo. Mana? Yang pae tuh. Pae dijualan. Nah, yang mirup aing sing galak. Kan ada tuh minumannya pahit deh. Jadi badan anak aing. Tadi teh minuman anjing, main kuyahan. Kenapa dia menang gulungan siapa? Saya menang gulungan di mana mangga? Terus banana pahit banget tuh. Siapa diracun mun batur? Aing sia teh nyawa aing ke PPKM kieu naon di sarang rebutan lah. Asa dengkul naon eta dijual tah? Dengkul kebon. Saya geus balik tutup ya warung kos kitu mah naon jualan. Pahit banget. Aduh, kalau sing aya nu meuli ke sakali-kali kitu. Goblok. Bikin kami meuli teh meuli henteu aing untung teu sabaraha. Naon segala hayam hirup lah yang ieu lah segala yang meuli cabe. Aing jualan cabe ieu sabaraha rutin pusing ripuh Siti.